teu bagus menurut cek agama Islam. Encan aya syariat tapi geus ngomong umur 39 tahun. Loba hal-hal kejadian anu aneh irhas ngaranna. Meme diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Kangjeng Nabi teges dibere semacam koskadar itu. Nebak lain subang tebak-tebak dibere jauh bae ka karakter-karakter jelema, karakter-karakter batu, karakter-karakter hewan. Ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi mah. Tepak ku Kangjeng Nabi onta, ai maneh kunaon ieu kuru amat? Beuh, Muhammad deuk kumaha teu kuruna digawe terus bae parab kurang. Ieu kula ieu. Nu saha maneh? Tuh kula dunungan kula. Ieu mah kula mah kajen ku gome ge moal boga daging. Onta bae kurang urus ku salakina kurang daging atuh komo pamajikan. Pamajikan kurang urus ku salaki tinggal tulang. Tah, udah sok seuri bae sia tuh. Urusan pamajikan. Mendak seminggu sekali belikan daging pamajikan. Di seminggu sekali bandeng, seminggu sekali sate, lintuh pamajikan. Mendak pamajikan Rusdi masakin rasa tengah. Lintuh teuing. Nah, urusan ku Kangjeng Nabi diajak ngobrol onta, Masya Allah bisa ngobrol jeung onta. Satu ketika encan diangkat jadi rasul. Aya maung liwat ku Kangjeng Nabi digerokeun. Ya maung ka dieu. Depak maung dihareupeun Kangjeng Nabi. Maneh ieu lelempangan ti leuweung ka lembur aya naon? Waduh, di leuweung geus urang dahareun. Kulantaran gitu pula ayeuna ka lembur deuk neangan dahar. Cek Kangjeng Nabi mau kudu di tempatna masing-masing. Maneh di leuweung ulah sok ka lembur, urang lembur ge ulah sok ka leuweung. Satempat-satempatna geus diatur ku Kangjeng Nabi. Jeung maung Kangjeng Nabi ngobrol, jeung ontak Kangjeng Nabi ngobrol, batu uluk salam ka Kangjeng Nabi, tangkal kayu kitu keneh dedeuleuan sing grenyai di balik dunia nu ieu. Dedeuleuan Kangjeng Nabi jeung malaikat, suara malaikat geus kadenge. Umur 39 tahun Kangjeng Nabi geus teu dibere resep sama sakali ngariung-riung jeung makhluk. Mulailah Kangjeng Nabi ka Jabal Nur. Tidinyalah Kangjeng Nabi nyepi ibadah ka Gusti Allah sorangan. Terus we bolak-balik ke saminggu di luhur gunung ke turun. Ke 20 poe di luhur gunung ke turun. Pamajikanana Surti nu ngaran Siti Khadijah. Boga salaki teh lain deui. Seakan-akan aya nu mamawa salaki teh. Mengenal dunia-dunia di luar perkenalan nu kakanyahoan ku kaula cek Siti Khadijah. Biasana nu kos kieu mah diangkat jadi jelema anu luar biasa cek Siti Khadijah.